Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Mang Rusman ambek sanyana najan teu ditanya ge da geus nyaho tadi kasaksi Suhinta nyiksa anakna. Lain antepkeun kaya kieu mah. Hei Suhinta, kapaksa aing kudu urusan jeung Andika. Sok rek kumaha karep Andika? Cek Mang Rusman bari kakarot. Tambah bacot sia. Aing mah tiap tadi geus jelas. Rek minta tanggung jawab di sia. Si toleng anak kurang ajar kudu diwarah. Ayeuna bapana sok jeung bapana urang ijen. Ngaju Suhinta. Iya. Suhinta pereupna nyebuk. Kurang cepet Suhinta. Pros eueuh nu keuna. Kurang ajar rasakeun ieu. Iya. Jeung sebuk bos. Can merenah kurang cepet eta mah. Setan alas. Iya. Sebut. Lengan Suhinta pilih genti nyamran banget Mang Rusman, tapi lepos sehat duduk. Oh rasakeun Suhinta. Cek Mang Rusman bari rarik suku katuhu. Sedangkan Suhinta sasampoyongan angena kabeunangan. Jadi jeug ungked Suhinta eureun. Napas ngahegak panona rada buncelik. Geus tetek deui kakuatanana. Tegaplah Andika kungsi jadi jaga baya deh. Si laing pangsiunan bangsat aya keneh tapakna euy. Cek Mang Rusman bari neureuy ciduh. Anona teu oleh mitenan musuh tapi nyaritana tetap tenang. Kurang ajar Mada Rusman. Hiya! Subuk. Berep katuhu Suhinta nyebuk rek ngalagado musuh tapi lepos. Ya cekuk. Dampal suku Mang Rusman keuna deui kana angan. Goblok. Suhinta sasampoyongan beuki karasa kesitna gerakan Mang Rusman nu memang kungsi jadi jaga baya. Ilmu bela dirina memang lumayan lain lawaneun Suhinta, tapi Suhinta nu geus katumpakan amarah teu sadar kana eta kaayaan. Kalah beuki amat ngalaman kitu teh gajelang nubruk musuhna dua leungeunna ranggah jiga rek nyekek. Jaga abah Suhinta. Yeah. Hiu. Dua leungeun Suhinta disamer. Benang pisan kilek Mang Rusman malik. Sakilat Suhinta geus aya dina tonggongna. Curalit hiu kebeut. Suhinta dipantingkeun koceak. Suhinta dikang moceak. Gubrag. Blak nangkarak bengkang. Menang sajongjongan mah teu hudang deui ngajapapang bari ngararasakeun ka nyeri. Sirahna lieur tetenyoan asa muih bumi alam asa tibalik. Sedengkeun Mang Rusman tenang naker. Lempang lalaunan ngurilingan Suhinta nu keur ngajoprak. Keur kitu burudu loba nu datang. Aya lian Iwati Pak RT palebe bahajanta Ki Juma jeung rea-rea deui. Sarerea ngarasa kaget lantaran tara-tara Tisasari Mang Rusman bet gelut di jero lembur. Rusman, kelo ye. Bang, kelana ulah bakal ditulikeun euy. Kumaha ieu teh? Nah bet gituan. Cek bahajanta bari nyampeurkeun dituturkeun ku nu sejena. Rob ngariung atuh Mang Rusman ge teh bisa magar kumaha. Kapaksa tarungna eureun keur maeukeur Suhinta geus ngajoprak, awakna asa lalinu untung ninggang di Suhinta cacak mun ka jalma sejen mah dibandingkeun kitu teh kudu kapaehan. Ya naon Mang? Cek RT nanya dari anaker. Tuh, ningali anak kuring.
Curug Mang Rusman nunjuk kasih toleng. Menangtung barinya kelan pipina nu nyeri nyautan. Sadarea malong kasih toleng. Ish, kumaha mimitina atuh teh euy. Keun we ulah wakananya masalahna di dieu yeuh. Nu penting ieu tarung eureunkeun tepi ka dieu. Hayu urang ka imah. Ngarah badamina tumanina. Bawa Suhinta sakalian. Alabe. Sarerea satuju harita kene Suhinta dibeyeng kuduaan dibawa ka imah Pak RT. Bring nu seje nuturkeun malah si toleng ge di kaleng ku bapana dibawa ka imah Pak RT. Darta jeung Juhri katut nu sejena ngabring ngaluturkeun bus ka imah Pak RT. Para inohong ngariung di tepas, nu lolobana ngaliud hareupeun tepas, jempe teu aya nu wani loba omong sabab nyaraho yen keur sidang. Mang Rusman, kuring milu prihatin ya tapi ka aya kejadian anu teu dipiharap ku sarea. Ieu masalah kudu rengse ye cikuma mimitina ieu teh. RT ngamimitian mariksa. Kuring mah teu nyaho mimitina ngan tadi kalaporan ku Jang Darta. Magarkeun si toleng disiksa ku Suhinta. Barang ditempo bener we keur disiksa mun teu kaburu mah kumaha boa. Tadi ngata buktina. Mani diri kuing teh, sira diome tapi ka Bansunur. Lain di ome ada tepi kabar mah atuh disiksa meureun. Nya Pak RT dicabok, dipepek, ditonyok. Nupang nyari nama ditayong angan. Nyeri kene ya aduh nyeri teh. Dan sabar, urang tanya heula Suhinta. Suhinta, geus eling atau wacan? Eling Pak RT. Syukur, eling mah. Cikuma mimitina ieu teh, da moal aya haseup mun eueuh seuneu. Dadak-dak Suhinta nyaritakeun mimitina luyu jeung laporan ti anakna teh ya. Atau manipun celik si toleng teh da teu rumasa nangtang Suhinta. Moanya cek sapira ku moanya. Teu kitu. Tah saksina ge loba, Darta, Juhri, Sandi, Ojar, Bule. Tah, sok. Haji Ahmad ge nyaksian. Tah mah si masnan we jijeunan. Cek Darta atuh mani ngahulang Suhinta teh. Gitu masih masnan kudu diteang atuh. Gun ku abah geun abah. Cek Bah Janta. Kudu dititahkan celing Bah Janta ini trek nyusulan si Masnan. Sidang kapaksa ditunda heula ngadagoan datangna si Masnan. Tapi hanya kanu datangan Bah Janta wungkul langsung laporan yen si Masnan eueuh di imah. Saya kumaha balbe? Kecurigaan berat ke Suhinta ye. Sabab guguan teuing kanu jadi anakna. Kuduna dipaluru heula atuh nu bener henteuna. Ulah ujug-ujug ngayakeun tindakan. Pan geus ge mah jadi patuding-tuding ye. Cilaka we jadina. Masih toleng, tuh meniruk sakit tuh. Benar, abah ge satuju. Tak itu putuskeun we ayeuna mah ye. Suhinta kudu tanggung jawab. Sabab ngagugu teuing ka anak. Si Masnan teh geus kanyahoan jahat eta teh. Bah Janta nu sejen rea ngaromong rata-rata satuju kana omongan palebe. Komo bangsa Darta jeung Juhri mah mani tarik ngomongna ngewaeun pisan ka si Masnan jeung ka bapana. Kumaha kitu Suhinta? Kuring ge satuju kana pamanggih palebe jeung kanca-kancana. Rek kumaha anjeun ayeuna? Memang kuring ge oge rumasa. Da sunut ku omongan anak. Tapi mustahil si Masnan ngabohong. Wah, bisa wae atuh euy Suhinta. Nah dikira anak si laing teh malaikat. Geus bugus si Masnan mah tukang ngabohong. Loba kajadian nu jadi bukti pan anak dewek ge bisa na tepi ka pae teh. Mimitina mah kadatangan anak si laing. Bah Janta amakeun jeung mamawakan kajadian anu geus lawas kaliwat. Tong kitu bah. Bukti deuleu. Malah anyar keneh parawan urang Cirangrang rek digadabah cenah. Ngan ditulungan ku si toleng. Cek saha? Suhinta muncareng deui. Tuh, si Dinta nu ngomong teh, manehna milu nyaksian. Suhinta ngahulang. Beuki kapeupeuh mamarasna tapi ka si Masnan mah teu daek nyalahkeun. Kahiji memang anakna, kaduana ada manehna ge geus hila ceuceup ka kulawarga Mang Rusman. Jadi aya kejadian kitu teh asa aya kasempetan. Kumaha ieu balbe? Itu geuning. Ya si Suhinta kudu tanggung jawab we. Suhinta, cagerkeun si toleng, kuring mah lain tukang sulap.
lain tukang sihir teu bisa dikadunyakeun sekaligus mah nyawaya-nyawaya nama da bongan make nyieun gara-gara Yang gara-gara kumaha geus fokus si mas nu gelo nama mah deui kauing hei teu kira-kira tidak fair play euy lah si Toleng wari muncer Suhinta beuki kapepet manehna geus teu aya hojah pikeun ngabela dirina sakur nu aya di dinya jigana teh ngaberatkeun ka manehna mun dina pangadilan gede teh mah geus kudu dihukum nya mikir Suhinta teh pikeun nyalametkeun dirina tina tuduhan nu leuwih berat manehna kudu nakis sakabeh serangan aya deui carana Iwati ngadu siasat ente lebe itu deui kasadaena khususna ka Mang Rusman ya kejadian geus tumiba ka urang sana teh kuring rek tanggung jawab keun si Toleng rek diubaran mun perlu ubar rek dimodalan ku kuring ngan kuring kudu dihampura sabab rumah saat dasar memang bener dasarna mah guguan teuing jigana baenya si masanan anak kuring anu ngacora hampura we Toleng Manya, hari geus sebuah jeksa minta dihampura. Cager. lagi itu anaki jalma anu ngaku salah bari minta dihampura eta wajib dihampura Gusti Allah oge nu maha gagah maha kawasa sakitu gedena pangampura ka manusia komo urang teu boga kakawasan wajib ngahampura ujang cek Mang Rusman dari anakar atuh sakur ngadenge panujueun pisan jeung muji kana kahadean hate Mang Rusman Ya gatuh. Wing we rugi ya. Ya biwir meni uriwi. Biasa jading. wayana keun burajang kan urang ubaran gumang cek Suhinta si Toleng teu ngomong deui manehna kapaksa cicing darek kumaha deui sagala rupana geus kajadian jeung deui manehna ge memang salah ongko geus nyebut ulah ngadu hayam teh tapi babaturanana ngadu milu ngadu jadi ieu mah dianggap wawales ti hayam we hakikatna mah diadukeun ku hayam ayeuna mangga nyangakeun ka palebe kanggo mutusna ART ngareret kapal B nu sila anekak dari anaker nu sejen tenget ngabandungan Kieu Pak RT urusan Suhinta jeung si Toleng anggap beres we sabab mun salahna nu salahna geus ngaku salah sarta geus menta dihampura eta ciri geus rengse komo ayeuna Mang Rusman jeung si Toleng kalayan sadar geus ngahampura nya geus pasolan naon-naon mohon lajang kumaha ayeuna mah peubeujeuh kanu ngarora ye nya artenya mohon utamana ka Jang Toleng, Jang Data, Jang Juri, jeung nu sajana cik atuh. Arulin teh ulah nu matak pipaseaeun, ulah bari nyiksa sato, ngadu hayam teh jiga teu pira, tapi pikir sing antep. Nah kumaha kira-kirana ari hayam rek ridoeun diadukeun bari jeung teu dibere buruh. Pikir tapi kadinya ada urang mah boga akal jeung pikiran. Hayam mah daekeun sote da sato, nu teu boga akal. Kaduana, nu ngaran adu-aduan mah lah jauhan. Untungna nu rugi saha lainna contohna pan urang-urang keneh geuning ieu nu matak ti isukan mah geus ulah sakali-kali deui ngadu hayam boga karesep mah kana hayam miara sing loba anggur mah ulah ngadu hayam jago tapi kudu ngadu kabisa paloba-loba jeung palus-alus miara hayam rek jual pan meureun ngahasilkeun kitu cek palebe Eusina mah papata sangkan barudak ngora rajin usaha motekar mekarkeun pangabisana kana jalan anu sakira hade jeung nguntungkeun Ya rumah sa palebe. Urawe wing teh. nunggus manggeus ngan kaharep kudu badisa ngadalikeun diri masing-masing sakitu we ti kuring mah sarerea panuju kana omongan palebe Mang Rusman ge muji kana omongan palebe kakeulna ka Suhinta geusirna da memang kitu sifat Mang Rusman mah gede hampura taranu teuli jeung sok tumarima kana kadar nu tumiba nya akhirna guriak we jelema teh buyar tapi masih keneh recok ngaromongkeun Suhinta utamana mah balad si Toleng aya keneh we anu neuteuli mang nyerikeun ka si Toleng Ari Suhinta nong toyot balik ngeluk tungkul semua alum Ari di jero hatena mah ngeres keneh panas teh sugema narima putusan dieu teh nyaso teh minta dihampura ngarah tereh bubar tina riungan da sabenerna mah neuteuli ka Mang Rusman teh awas ya loba keneh waktu jeung kasempatan aing nanajan rup ku padung rap ke lemah kaurgan tanang beureum mah ngahampura ka si Rusman jeung turunanana cek gerenangna Suhinta bari ngagedi gelempang ayaan geus burit panon poe geus lila surup malah mah sakedeung deui bakal reupeuting tekung silila dur bedug magrib disusul ku sora nu azan jangkrik reang di sarada gaang patemalan jeung baturna
Reungit jeung rametuk keur meujeuhna bijil lalai geus tingkalayang kaluar tina panyumputanana. Liwat magrib Suhinta geus kumpul deui jeung kulawargana. Harita teh ngariung di tengah imah. Si Masnan sila tutug indungna ngabetem we teu ngomong da teu panuju kana tindakan salakina. Indung si Masnan geus ngadenge ti tetanggana yen salakina tas diriungkeun di imah RT gara-gara ngagelutan budak jeung gelut jeung Mang Rusman. Ngajadina Pak? Si Masnan ngamimitian ngomong. Masnan, ane kudu nyaho jeung kudu ngarti. Ti mimiti ayeuna si lain kudu waspada si Toleng lain pibatureun, lain pisobateun dewek teu panuju mun maneh babarengan jeung si Toleng. Nah, da ti bare toge uing mah taralu jeung anjeun si Toleng. Papa ge nyaho sorangan, uing jeung si eta mah mineng gelut, gua amak uing ge ka si eta mah. Syukur. Bener kudu kitu. Maneh kudu babakti ka kolot, kudu nurut ka bapa dengekeun ku maneh. Da ayeuna mah maneh teh geus nincak dewasa, tere kolot, maneh kudu nyaho kana kasang tukangna. Kumaha Pak? Ulah Kang Suhinta ye, ulah dibejakeun. Keuna nahaon ngawariskeun kitu patut kanu jadi anak. Batur mah nu diwariskeun teh pangarti nu hade, harta bana nu loba ieu mah naon rek ngawaris anu kitu patut, montong. Indung si Masnan ngahalangan, malah mamani buncelik bakat ku amek. Tapi Suhinta kalah muncereng panuna molotot ka indungna si Masnan. Awewe ngajedau bisia, bepilueun. Teu milu ngarasakeun kana kanyeri kami, cicing. Ih, paduli teuing ngadi moal nurut kana pepeling kuring mah. Kuring mah moal milu tanggung jawab moal. Korejat leos indung si Masnan init teu ngareret deui. Atuh mending ngahulang si Masnan teh, najannya ge manehna lenger jeung mineng nyieun kaributan, ari menyo kolotna pabentara paham teu sukaeun teu resepeun. Tong digogo indung maneh mah. Geus teu antep. Nyo mah bapak, kumaha Pak? Aya naon sanyana ieu teh Pak? Dengekeun ku bapak rek di bejaan. Nya, sok atuh Masnan. Bisi maneh teh nyaho si Rusman teh baheula keur ngorana kungsi jadi Jagabaya. Nu tanggung jawab kana keamanan desa. Memang gagah manehna teh da kolotna ge jago. Tak aki-aki teh runtuk jawara eta teh. Ari dewek bapak maneh kungsi nyieun kasalahan saeutik teu bira beda. Ngadobolkeun leuit kuwu, pareda diakut ka pasar dijual. Dewek dicerek ku si Rusman, dibawa ke balai desa disiksa sarta disetorkeun ke kecamatan. Nah gitu, dewek geus ampun-ampunan minta dihampura tapi tah si Rusman gejul teh keukeuh neken ka dewek. Nya akhirna tah ieu bapa maneh teh baheula kungsi dikerem dina penjara 5 bulan ieu nyeri hate sabab dewek minta dihampura eueun ngawaro katurug-turug nu jadi dalang nama si Bewok. Ayeuna karijenatna da kulantaran kitu eta ka nyeri teh moal leungit najan rup ku padung rap ku lemah. Carek wiwidanganana moal ngahampura ka si Rusman. Matak dewek mah amek kene ka si eta teh. Kitu tah sabenerna mah Masnan. Cek Suhinta nu ngadadarkeun lalakon hirup manehna dina mangsa keur ngora kene. Atuh mani colohok si Masnan teh keur maeukeur dasarna goreng. Boga hate dengki jail kaniaya ayeuna sasat digemuk ku kolotna. Ku kagorengan anu lain lumayan didikan ti kolot. Didikan ti kolot nu kitu baris ngajadikeun bibit kasakit rohani ka si Masnan. Hate si Masnan ngaheab panas, milu amek ka Mang Rusman, mang nyerikeun ka bapana. Kang ajar paing uing geus tersep ti baheula Pak, ka si Toleng teh. Nameureun perbawa lalakon bapanya Pak. Bener, basa bapa dikerem dina tahanan teh maneh keur dikandung. Hate bapa keur nyeri, keur sedih, keur amek jeung ceuceup. Basa lempang Pak, uing nu bakal bebela ka bapa. Suhinta nepak tak-tak anak-anak. Katara bangun sugema sabab harpanana bakal laksana. Sabenerna geus tibareto hayang ngabudalkeun eta carita. Tapi asa can aya kasempetan anu merna. Ayeuna mah sasat aya jalan anu hade, buktina langsung nancep kana hate si Masnan. Matri kana ati, ngait kana dirina, sumarambah kana bayahna, ngahiji jeung getih, pagaliwota jeung rasa sakulit sadaging. Tenang jak. Engke di laji mangsa urang balitungan. Ayo Pak lah, geus. Ayeuna mah sare ulah ngomong ka indung maneh. Si Masnan hunggeuk. Kaayaan peuting beuki jempling sora jangkrik asa beuki tarik kadengena. Urang lemur dungus geus loba nu ti brasare nu sajena ting gereneng keneh ngobrol. Suhinta sugema hatena geus bisa nyekel jiwa anakna sasat sahate sarenghap jeung manehna. Nyeh seri sorangan diuk sila tutug kop kana ududeun palanyun udud banguni. Cag urang tuna heula. Mitra kaum dangu sasarangan keneh sareng Mang Barna anu nuju mangdongengkeun kangge mitra kaum dangu sadaya carita anu nuju digarap ku Mang Barna teh judulna
Dedemit curug sang hyang dongeng anu dikarang ku Hideksa kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Antosna oge Mang Barna ngantos-ngantos pangrojong ti mitra dangu sadaya kana ieu acara dongeng. Mangga dugikeun pangrojongna ka radio anu midangkeun ieu acara dongeng garapan Mang Barna. Urang teraskeun. Caturkeun ayeuna di imah sejen. Tayalian iwati di imah Mang Rusman. Sarua di dieu ge aya anu ngariung tiluan. Nyatana Mang Rusman diiting jeung si Toleng. Nu beda teh suasanana atawa kaayaanana. Di dieu mah pinuh ku katentreman. Sabab Mang Rusman boga hate tenang. Jadi samaraan ku sifat-sifat sarakah. Tara cecep kanu dipika geuleuh. Salawasna usaha satekah pola ngahampura kanu salah. Ngalempengkeun anu bengkok. Ngubaran kanu gering. Kitu kaayaan hate Mang Rusman. Saluyu jeung sifat-sifat pamajikanana anu memang hade didikanana. Oreng bapak hayang ngadenge kumaha kejadian tadi teh nu sanyana. Era nyaritakeunana Pak. Uing nu salah deuh kadurung we. Keun bae nu geus mangan ulah sakali-kali deui yeuh. Ayeuna mah perlu balaka ka bapa maneh ngarabisa dibebener. Mun diibaratkeun kana kasakit mah bejakeun ka nyeri maneh ka diubaran. Peng mah nyeri beungeut. Paras dicabokan ku Suhinta. Jadi nu kitu mah loba ubarna atuh Toleng teu hese. Kasakit tina badan mah teu matak susah. Tapi nu matak bahaya mah kasakit jiwa, kasakit rohani. Matak maneh kudu balaka. Kumaha tadi teh? Si Toleng teu wanian gagabah di dieu mah. Manehna nyaho sikap bapakna dari anaker. Emeh ngomong ngahulang heula jiga anu keur mikir milih-milih pikecapeun numerna. Nu sakira babari kaharti ku bapakna saeutik tapi patri. Pokona sip ah. Lewat ngomong. Da mimitina mah heur euy Pak. Babaturan uing ajak ngadu hayam. Uing mah mimitina henteu ulah lajo we. Tapi basa hayam si Sarhim eleh. Si Masnan teh nantang ka Sidarta. Ya uing teu tega nih si Sidarta dipaksa nya dipapag ku hayam uing. Hayam si Masnan eleh. Tapi nu bogana teu narima kalah ngajak gelut Pak. Maneh dilayanan. Henteu Pak henteu. Teu dilayanan. Naon jadi gelut? Mimitina mah henteu. Ngan si Masnan ngahina ka uing. Ngahina ka bapak. Malah ngaran aki ge dibabawa. Ya uing teh panas nya kapaksa we dilawan. Dan we gelut. Si Masnan eleh dibabuk uing. Geuleuh tuh da. Ngahina wae ka uing teh. Nah ting eta tong sok ngawaka emak jeung tutang ting-ting. Nyanyak pengaran emak teh. Nah iting. Ampura itu mak. Mang Rusman katara kekerot amek. Lain amek ka si Masnan, tapi amek ka anakna sorangan. Tapi ditahan nyoba-nyoba dikadalikeun supaya amarah teu budal ka anakna. Geus rada teteg. Kawas cek inung maneh nu geus mah geus bae. Tapi kahareupna Toleng. Ulah sakali-kali deui euy. Sikap maneh teh salah. Ngayonan jelema lieur. Akhirna maneh ge kabawa lieur. Cai hurung seuneu caah mun diladenan matak cilaka. Kuduna maneh tong milu panas hatekeun bae antep dihina ku omongan mah moal matak bohap moal. Jelema nu ngahina ka batur hakikatna mah ngahina dirina, tak kitu eta teh. Si Toleng luk tungkul ngalenyepan omongan bapakna. Tapi aya nu teu kaharti saeutik cengkat deui lalaunan. Kumaha ari bapak? Apaan tadi cek bapak kitu kasakit dina awakna babari bisa diubaran jeung enteng. Tapi kasakit rohani mah leuwih bahaya. Ya heuleuh. Tapi Pak, dihina nu nyerina hate. Leuwih nyeri batan dicabok. Buktina tadi disiksa ku Suhinta mah teu sabaraha nyeri. Tapi dihina ku si Masnan mah hate uing panas. Mang Rusman neureuy ciduh. Katara ti korona alok-alokan. Asa kasedekeun ku omongan anakna.
Tapi kolot nuges loba pengalaman teh eleh omong. Reng, omongan maneh teh bener. Tapi hate nu bersih moal panas ku narima panghina. Mun maneh ngarasa panas ku ngadenge omongan si masnan kitu, hartina hate maneh aya panyakitan. Memang perlu aya nafsu, perlu mikirkeun panghina batur, tapi pilih mana nu perlu, mana nu henteu. Pikirkeun akibatna, ulah mentingkeun diri pribadi. Mun aya jelema ngahina agama, ngahina pangeran urang, didinya mah memang perlu panas hate, perlu ngabela najen tapi kapaeh ge. Tapi ai ukur dihina sakitu malah jamak we atuh toleng. Jadi hati uing teh kotornya. Lain kotor, tapi can boga dasar keun bae. Bae, tong nyeri hate, da maneh mah budak keneh, bahan keneh. Didikeun keneh wajar sakitu mah. Jadi uing teh kudu kumaha tuh, Pak? Kudu diajar neuleman hartina hirup. Ngarah bisa ngabedakeun mana hak jeung kewajiban. Urang teh hirup di dunya boga tugas nyatana pikeun ibadah ka Allah. Manusia boga pancen pikeun ngamangpaatkeun alam. Bari di alam mangpaatna keur bekal ibadah. Manusia perlu ngayakeun hubungan jeung Allah, hubungan jeung papada manusia, hubungan jeung alam lingkungan tempat bumetah. Ayeuna nu kudu diuli ku maneh lain panyerewedan. Ayeuna mah maneh geus nincak dewasa toleng. Anggur garang ngeureuyeun ngulik pangarti, ngalenyepan hartina hirup. Ulangan ulin bae atuh pepeurieun masantren henteu maneh teh. Kumaha tuh, Mak? Teu kudu leutik hate teu masantren ge bisa nuntut diajar mah. Nu penting leungitkeun heula sifat sombong jeung adigu. Jauhkeun sifat sarakah jeung resep ngahina. Maneh kudu ngalatih diri sangkan salilana ngahormat ka sesama makhluk. Lain bae ka manusia sato oge perlu diajenan. Sabab maranehna boga hak hirup sarua kawas urang. Si toleng gagaro sirah da cek pikirna asa hese ka hartina omongan bapana teh. Tina urusan gelut bekoslos kadinya. Ah, Bapak mah mani lieur ngomong teh, Pak. Naon perluna mikirkeun sato? Toleng, manusia teh hirup di alam nu sing sarwa lengkep. Di dunia ieu teh sagala aya sato, aya tutubuhan, aya cai, aya seuneu, aya angin, jeung sajabana. Eta kabeh mere mangpaat ka manusia sabab manusia oge bagian tina alam ieu. Manusia moal bisa hirup di ieu alam, mun eueuh makhluk sejen. Matak, lain manusia jeung manusia bae kudu silih pikanyaang teh. Ka sato jeung tutubuhan ge kudu nyaah. Uing nya apa kamari boga buah hiji rek dibikeun ka Nyi Romlah. Redanya jadi meh teu dibikeun. Sia mah lain nyaah mere deuleu. Nu nyaah mere mah medit ngaranna eta teh toleng. Heeh nya. Geus sakitu we heula. Mana ti bapak di ayeuna maneh kudu diajar. Kajadian tadi kudu dijieun eunteung pikeun ngomean kalakuan maneh satuluyna. Maneh aya nu nyiksa ulah waka nyalahkeun ka batur. Panyepan heula kalakuan maneh sorangan. Nyalah. Mitra satuluyna masih toleng teh dibeberaha hatena ku biiting. Tatu-tatuna dina awakna urut disiksa ku suhin tadi balur ku beas jeung cikur meunang ngarieus. Geus kitu reup si toleng sare, kerek meuni nyegrek. Indungna ngarasa prihatin sedih nenyo anakna tepi ka kitu. Mun kurang-kurangna sabar mah hayang ngadalak ka suhinta. Tapi bisa memperamarah jeung narimakeun kana kadaran nu tumiba. Angin leutik ngahiliwir, hawana tiis nyerep sumeleket ka jero imah. Mepende anu keur sare, peuting jempling, urang lembur dungus geus taribra sare. Kacaturkeun isukna. Panon poe moncorong di tebeh wetan cahyana sumiratnya angan buana. Dipapag dibagiakeun ku recetna sora manuk jeung reangna sora hayam nu kongkorongok. Para patani geus arinit ka kebon, ka sawah jeung sajabana. Nu usaha geus miang ngajalankeun pancen gawe masing-masing. Nya harita si toleng moyan dina golodog geus niat moal liar poe eta mah jeung ngadeui awakna karasa asa rariged, sirah asa berat nyanyautan. Yol Mang Rusman ti lawang pawon. Mana-mana toleng, keun bae ngarit mah ku bapak. Maha, Pak. Danya gering meureun uing teh ya. Dawak meuni asa eumeur. Okna bari gagaro bujur gitu nah teh. Reos Mang Rusman init bari ngajingjing arit rek nyamper karinyang di kandang domba. Hari si toleng ukur ngarahuh terus ngadayagdag kana tihang. Keur kitu jol si masnan isu keneh geus jebul atuh rada curing hak si toleng teh.
tapi teu ngomong ukur melong kanu datang rag si masnan eureun diburuan. Punten. Mangga, ari Iga Gatot Kaca, ari Ca calik jang. Cek si Toleng dari nyerenge. Najan kamalitas gelut ge tenang we manehna mah jiga nu teu boga pikiran naon-naon. Bubuhan geus asak di papatahan ku bapana. Si masnan rada kalamas karemes. Tadi nama asa-asa rek nepungan teh bisi si Toleng henteu narima. Tapi buktina somea berjeng kaduga banyol. Leng, kuring aja ka dieu euy. Aya obrolkeuneun. Sok diuk. Tapi ulah hayang di jero euy. Uing keur ngareunah moyan ye. Di dinya we tah dina golodog. Bari nunjuk kana golodog gigireunana. Gek si masnan diuk. Naon? Hayang gelut deui. Is lain leng. Lain nek ngajak gelut euy. Ku kuring teh tas di papatahan ku bapak. Sangkan kuring nepungan ka maneh bejana peuting aya sidang di bumi Pak RT. Bapak kuring ngaku salah sarta minta dihampura. Tak kuring ge ayeuna teh minta dihampura ka maneh leng. Masa kuring salah. Cek si masnan ngomongna dari anaker. Si Toleng melong rada lila. Jika nu hayang sidik kana jeroeun dada si masnan. Di pelong rada samar polah luk tungkul daru masa. Teu ikhlas ngomongna teh. Datang kadinya teh keur ngatur siasat. Mana teh ngomong naon Masnan? Nanya rek minta dihampura ka Uing. Bener leng. Da syukur ari nyaan minta dihampura mah. Uing geus sabalik na minta dihampura deui. Sabab urang sarua salah tapi naeuh hubunganana jeung Nyi Romlah euy. Urusan Nyi Romlah mah apan bareto oge geus beres. Ieu mah urusan nu kamari we leng. Ya syukur atuh. Nah bapak maneh ge. Penting teh geus brukdak, geus baba naon kitu. Geus baba ndak tarima ngaku salah. Ya urang oge nu jadi anakna alus lamun nuturkeun tapak lacak menjadi kolot. Nya kitu tah leng. Syukur atuh. Cek bapak kuring kudu nanyakeun kaayaan maneh kumaha awak teh. Nyarari atau henteu, mun nyarari isukan nek dikirim ubar atawa mun perlu duit ke ubar aber, bebeja ayeuna cenah sabaraha perluna. Kitu tah leng. Si Toleng ngahuleng. Manehna mikir sajeroning hati nah perlu minta duit ka Suhinta. Jeung didanya Suhinta sorangan nu geus tedal lisan. Yen rek milu ngabiayaan ka manehna nu tas disiksa. Teu perlu euy. Memang awak mah nyeri. Ayeuna ge mun dirasa mah nyeri ya teh. Sirah berat, nyeri jeung nyautan. Awak asa rengkeng, tapi kata bisa hudang tadi mah. Bieu we maksakeun geus puguh ngarit mah. Teu kaduga. Kumaha ayeuna ge ngarit teh? Lah, karunya teuing, hampura we leng. Can bae teu ngitung latihan we euy. Lain latihan ieu mah hitung-hitung keur apes we. Leng. Teh ayeuna kaharep kuring janji moal rek kumawani ka maneh. Kuring geus janji ka diri pribadi, rek ngarobah cara hirup, rek nurutan maneh. Rajin digawe, rapekan, daekan, hayang diajar ngingu doma euy. Ngarah ngalobaan, keur pibakeuleun kawin. Yang maneh resep kana domanya? Resep gerek maksakeun we da ari domba mah boga. Mun anu ngaritna sok ku bapa, tadi ayeuna mah rek diajar we. Syukur. Tah nu kitu teh aya kamajuan ngaranna. Nya ari kahayang mah tibar teh geus aya leng. Nya eta sok hoream wae euy. Da resep ulin teh ayeuna mah rek maksakeun we tapi kuring teh butuh kunaon? Butuh kebantuan maneh leng. Kamari nampiling ka Uing ayeuna minta bantuan licik maneh mah. Nyampura we atuh. Si Toleng ngahuleng deui. Mikir. Jadi mineng ngahuleng ayeuna mah. Manehna ngomong teu waleh di pikiran. Memeh ngomong teu waleh di pikiran disawang heula pibalukareunana. Disaluyukeun jeung papatah bapana. Maleng. Ya teu naon-naon lah tapi bantuan kumaha ieu teh? Kuring hayang nyaho cara-cara ngarit euy. Carana ngangon, carana miara kandang, carana marab jeung sajabana. Sabab kuring teh hayang nyaho cara nu hade. Ngarah hasilna nyugemakeun. Cawas ka PPL wae maneh mah. Ari Uing bisa naon? Pan geus loba pangalaman maneh maleng. Cek kolot pangalaman teh guru anu panghadena. Nya bener. Teu naon-naon kitu ge atuh. Ari rek nurutan pengalaman Uing mah. Ngan Uing lain guru. Teu bisa ngaguruan ka maneh mun hayang guguru turutan we naon rupa nu dipilapa ku Uing. Nya dina hal miara domba. Ngan meureun kudu mineng babarengan. Kitu leng. Kumamun ngarit bareng, kumamun ngangon bareng, kamandian domba bareng. Ngarah kuring ke bisa nurutan ka bisa maneh. Nya gua aya daek mah.
Mitra leungit weh rasa memusuhan teh si Toleng mah komo babari leeh dan memang teu boga sifat jahat tara ngeteuli jeung tara manjangkeun kagorengan. Prung ngawadul mani uplek naker si Toleng ge kababerah kanjerina teh da aya anu ngajak ngobrol. Irawanci rumangsang si Masnan amitan leos ka imahna dijajabkeun ku paneuteub si Toleng nu anger diuk dina golodog. Malah ayeuna mah golodogna geus kayuhan da pangon poe geus luhur. Teu sangka horeng kitu si Mas Nante. Ah syukur we nu aya harinya mah babalik pikir. Da aing ge teu hayang memusuhan jeung batur salemur. Jeung deui bapa pasti atoheun. Mun aing layet jeung si eta mah. Kitu cek hate si Toleng saenggeusna si Masnan jauh. Wanci manceran Mang Rusman geus datang deui. Nunda jukut satanggungan reureuh sakedeung ngaron salat lohor heula. Geus kitu init deui ka kebon rek nempo pelak bako cenah. Ari si Toleng mah cicing we di imah da awakna nyarori keneh. Mitra kaum dangu heuleut saminggu ti harita si Toleng geus jag-jag deui bebeja ka bapana rek ngeureuyeuh deui ngarit bari ngangon. Bapana teu nyarek ari si Tolengna geus jag-jag mah. Beral miang nungtun domba ngajugjug ka pangangonan. Kahiji tegal jukut nu kalandeuna aya curug Sanghyang teh. Malah mah di tegal oge sok kadenge sora cai anu nyurug kana leuwih. Baranggok ka tegal di dinya aya anu ngangon. Domana keur nyaratuan nu ngangonna diuk dina akar bari nyarane kana tangkal. Kadenge gelak-gelik sora suling. Ai saha eta beut geus aya di dieu? Biasana ge ngan aing ngungkul nu sok ngangon di dieu mah. Cek hate si Toleng bari terus nyampeurkeun kanu keur nyuling. Baranggok horeng nengnong mitra. Cager nyakal ka bujeng nengnong. Dugi kadi heula mitra dinten ayeuna hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana dedemi curug Sanghyang karangan Ki Leuksa kumangbarna enjing urang teraskeun. Hatur nuhun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.